Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaoskan deui kitab Mutasor Jidan atau kitab Jurumiyah kalau nyebaca dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapare nikmat alit di akhirat di dunia anu mapare nikmat ageng di dunia sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapare nikmat alit di akhirat hungkul. Babunati ari eta bab bade mertelakeun naat. Anatu ari ngaranna naat tabiun eta isim anu turut lil manuti kana anu diturutanana. Pirobihi dina ropana itu isim, wanasbihi jeung dina nasabna itu isim, wa khobdihi jeung dina khopadna itu isim, wa ta'rifihi jeung dina ma'rifatna itu isim, wa tankirihi jeung dina nakirohna itu isim. Takulu ngucap anjeun koma jaidun al akilu kana lapad koma jaidun al akilu. Koma geus nangtung saha jaidun mang jaid al akilu anu boga akal itu jaid. Jadi nu ngaranna naate bisa disebut naate sifat. Di dia nu jadi sifatna nyaeta lapad al akilu jaidun. Jaidun tarkibana jadi fa'il wajib ropa, ciropana kudomah jaidun. Al akilu teu meunang dibaca al akila atawa dibaca al akili, kudu al akilu sabab al akilu hartina anu boga akal. Anu boga akal teh jadi sifat tina lapad jaid. Jadi koma jaidun al akilu. Al akilu tarkibana jadi sifat tina lapad jaid. Artina koma geus nangtung saha jaidun ki jaid al akilu anu boga akal itu jaid. Wa ra'aitu jaidan al akila jeung lapad ra'aitu jaidan al akila. Ra'aitu ningali kuring jaidan kamang jaid al akila anu boga akal itu jaid. Jadi naat anu kaduana yeuna keur tingkah nasab sabab jaidan di dieu jadi maf'ul bih. Ra'aitu fi'il fa'il, ra'aitu ningali kuring jaidan kaki jaid. Al akila lain al akilu sabab jaidan di dieu lain jaidun atau lain jaidin. Langsung wa marortu bi jaidin al akili ye keur tingkah jairna. Keur tingkah khopad, marortu papaliwat kuring bi jaidin kaki jaid al akili anu boga akal. Ayeuna dibacana al akili lain al akila sabab anu jadi manutna nyata bijaidin keur tingkah khopad. Lanjut ka dieu. Wa marifatu jeung ari isim marifat jeung ari ngaran isim marifat teh khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Al ismul mudmaru tegas al ismul mudmari tegasna kahiji isim domir. Nahu ana wa angta contohna sapertikeun lapad ana wa angta. Wal ismul alamu jeung kaduana isim alam. Nahu zaidun wa makata contohna sapertikeun lapad jaidun mang jaid wa makata jeung Mekah. Jadi nu kahiji isim domir, nu kaduana isim alam teh ngaran tempat, Mekah contohna jeung ngaran jelema jaid eta isim alam. Sebutna eta isim marifat. Wal ismul mubhamu jeung isim mubham ge disebut isim marifat. Nahu hadza wa hadhihi wa haula'i isim mubham teh artina teh kata tunjuk. Hadza ini wa hadhihi itu wa haula'i artina teh mereka. Wal ismu jeung isim alladzi tegasna isim pihi eta tetep dituladi nonal alifu alif walamu jeung lam. Jadi anu kaopatna isim marifat teh isim anu aya alif laman. Nahu ar-rajulu wa gulamu sapertikeun lapad rajul jeung gulam. Rajul ar-rajulu marifat sabab aya alif laman wal gulamu marifat sabab aya alif laman. Wa ma jeung perkara contoh udipa anu didopatkeun itu ma ila wahidin kana salah sahijina min hadzil arba'ati tina ieu anu opat. Jeung anu kalimah teh nyaeta lamun didopatkeun kalimah kana salah sahijina anu opat ieu disebut kalimah atau disebut isim marifat. Jadi isim marifat teh isim anu geus puguh, isim anu tangtu sapertikeun anak, saya, puguh, anta, anjeun, jilalaki. Isim alam jaidun, Mekah eta geus puguh gitu contohna teh. Isim mubham kata tunjuk hadza hadhihi ini itu. Ayeuna wa nakiratu jeung ari isim nakiroh dieu teh. Wa nakiratu jeung ari isim nakiroh kulusmin eta saban-saban isim syai'in anu sumarambah, anu loba, anu teu jelas. Pi jinsihi dina jenisna itu isim layuh tasu anu henteu ditangtukeun bihi ku itu isim naon wahidin salah sahijina duna akhara jeung henteu ditangtukeun anu sejena. Wa takribuhu jeung ari ngadeukeukeunana itu isim nakiroh kullu ma eta saban-saban perkara kalimah isim
Sholaha anu pantes naon duhul alifi asupna alif walami jeung lam alaihi kana eta isim. Nahu ar-rajulu wal gulamu sapertikeun lapat ar-rajulu wal gulamu. Jadi yang disebut isim nakiroh mah saban-saban perkara kalimat isim anu pantes kaasupan alif lam teungeul deukeut nama. Sapertikeun lapat ar-rajulu wal gulamu. Ar-rajulu marifat. Kusabab aya alif laman, lamun dilepas alif lamna jadi rajulun. Jadi marifatna ar-rajulu, lamun nakirohna rajulun. Wal gulamu sarua, lamun marifatna al gulamu, lamun nakirohna gulamun. Jadi ngaran-ngaran nakiroh teh saban-saban perkara kalimat isim anu sumarambah, anu loba. Rajulun hartina pirang-pirang lalaki loba, berarti nakiroh lalaki mana teu jelas, teu dijelaskeun. Lamun aya alif laman mimitina jadi ar-rajulu puguh lalakina ngan hiji, ar-rajulu hiji lalaki. Wa gulamu jeung bujang hartina teh. Lamun gulamun artina loba bujangna teu jelas bujang nu mana. Lamun aya alif laman mimitina berarti geus marifat. Gulamna geus puguh gulam anu eta. Babul atfi wa huruful atfi wallahu alam bisawab.